Corona adu corona, penyakit asal di Cina nyebar ka Indonesia, ngariwekeun kabeh jalma. Jawab sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sasalaman oge ulah komo sholat berjamaah, Jumatan oge di imah dasieun bisi leuwih parah. Salamullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling kabeh jalma ulah sieun ku corona, da maot mah geus ajalna ti Gusti Allah Ta'ala. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari waspada makajeun asal ulah leleuwihkeun, komo nepi kaninggalkeun kana kawajiban anjeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Acara yang selanjutnya yakni siraman rohani yang akan diisi oleh Ustadz Syahrul Adi Miharja. Sing asup angin sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
puja anu opat mutlak milik zat anu maha kuat nyatana Allah nu kagungan sifat kudrot sinarang irodat, anu mana berkat kudrot sinarang irodatna urang tiasa riung mungpulung dina ieu waktu, bongkok ngaronyok dina ieu makom, sarta hempak perbayaksana urang dina ieu saah. Mudah-mudahan ku ngumpulna urang dina ieu tempat sing ngalungsurkeun kana kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinarang rahmat mugia tong pegat-pegat dilimpah curahkeun ka pemimpin umat sejagat anu ngagaduhan syafaat, anu rangeteng ku mukjizat, anu jadi teladan umat, anu mana jabatanana leuwih luhur tibatan lurah, leuwih terhormat tibatan camat, leuwih tinggi tibatan bupati, leuwih mulya tibatan wali kota, leuwih masyhur tibatan gubernur, bahkan leuwih keren tibatan presiden. Nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana diutus janten rahmat ka sadaya alam. Teh hilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiatna, malah mandar dug-dugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyonto kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepretan syafaat min yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dimulyakeun pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Johari, pangersa Abah Jujun beserta keluarga, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, sing diberkahkeun rezekina, oge dipaparinan murang kalih anu soleh tur soleha. Nu kusim kuring dimulyakeun ketua yayasan Ma'had Al-Johari, oge nu kusim kuring dimulyakeun pimpinan harian Ma'had Al-Johari Bapak Agus Samsul Ma'arif SPDI. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana, sing diberkahkeun rezekina, sing diseueurkeun rezekina, sing ditambahkeun istrina. Amin. Tak aya Bu Tati, tak aya. Oke, musim kuring dimulyakeun para dewan kiai, asatid asatidah Ma'had Al-Johari, oge teu hilap santriawan santriawati Ma'had Al-Johari yang saya cintai. Aya pantun yang santri mah, ikan hiu makan ikan teri. I love you para santri. Saskia Gotik temannya Bang Ipul yang cantik, I love you Pul. Rogi nyebut I love you. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna sim kuring tiasa silaturahmi tur thalabul ilmi ka alma mater tercinta nyatana Pondok Pesantren Al-Johari. Ieu teh sababiahna sim kuring diulam ku panitia. Tah ayeuna bade kontrak heula, kudu aya perjanjian heula. Ngajina hayang lila, hayang sakedeung. Hayang panjang, hayang pondok. Awewe hayang panjang, hayang pondok. Lalaki hayang panjang, hayang pondok. Pondok. Tapi dipasyan ku panitiana waktu ukur 40 menit. Tapi intina mah ngaji mah rek lila, rek sakedeung, nu penting balik mawa nu penting balik mawa amal amplop ieu mah. Sim kuring mah teu butuh amplop. Apa sim kuring mah teu butuh amplop, tapi butuh doa. Seueun aing. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang ngumpul teh dina raraga mieling atanapi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur memperingati Maulid Al-Johari anu kagenep telah. Mudah-mudahan ieu acara sing lancar
dugi ka akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ayeuna urang masih dina kaayaan pandemi virus corona, anu mana gara-gara dampak virus corona teh ngarembet ka sakabeh bidang. Rek bidang keuangan loba ayeuna anu keur susah neangan duit, rek bidang pendidikan ayeuna loba sakola nu teu efektif, bidang keagamaan sarua kena imbasna. Tapi orang sing yakin virus corona ieu teh ujian ti Allah. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi orang salaku manusia teh ulah boga sangka yen virus corona teh penyakit. Tapi selain ti penyakit, ieu virus corona teh mangrupikeun ujian pikeun urang salaku jalma anu iman. Iman sadayana ka Allah, iman ka Rasulullah. Makana sing yakin ieu virus corona teh mangrupakeun ujian. Ayeuna kelas 8 jeung kelas 12 hayang lulus. Bakal aya ujian moal. Moal lulus ujian mah atuh. Lamun hayang lulus berarti kudu ujian. Tah mudah-mudahan urang sadayana bisa melewati ieu pandemi virus corona teh. Sangkan kena nu hese gawe jadi babari, pendidikan beuki lancar, bidang keagamaan kembali normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Corona aduh corona, penyakit asal ti Cina, nyebar ka Indonesia, ngariweukeun kabeh jalma. Jawab sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sasalaman oge ulah komo sholat berjamaah, Jumatan oge di imah, dasieun bisi leuwih parah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling kabeh jalma ulah sieun ku corona, da maot mah geus ajalna ti Gusti Allah Ta'ala. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari waspada makajeun asal ulah leleuwihkeun, komo nepi kaninggalkeun kana kawajiban anjeun. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah ayeuna urang memperingati Maulid Nabi. Urang salaku santri, wabil khusus santri Al-Johari, disebut sebagai generasi 554. Mencintai Allah, dicintai Allah insya Allah. Tah memperingati Maulid Nabi teh mangrupakeun bentuk kecintaan urang ka Kangjeng Nabi. Tadi disebut urang teh generasi mencintai Allah. Mencintai Allah teh perlu wasilah, perlu perantara. Sabab urang mah salaku manusia biasa loba dosa. Moal mungkin ujug-ujug kalayan hate bersih nepi ka Allah. Maka urang mah perlu wasilah, perantara. Naon wasilahna? Salah sayjina disebutkeun ku Allah dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bejakeun ku anjeun Muhammad, lamun aranjeun kabeh mika cinta ka Allah, maka ikuti kaula, ikuti Kangjeng Nabi Muhammad. Ta memperingati Maulid Nabi teh mangrupakeun kacintaan urang ka Allah melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana perlu pisan peringatan Maulid Nabi teh. Sok sanajan ayeuna komo di sosial media mah loba anu ngabid'ah-bid'ahkeun na peringatan Maulid Nabi, loba nu ngaharamkeun sajabana. Tapi urang mah ulah terprovokasi, ulah kadoktrin, sabab peringatan Maulid Nabi teh mangrupakeun bentuk kecintaan urang ka Kangjeng Nabi. Malahan mah simkuring ngutip cariosan Profesor Kyai Haji Said Akil Siroj, peringatan Maulid Nabi teh mangrupakeun sunnah takrir. Jadi akibat sunnah maka penting, sabab lamun ngabid'ahkeun naon dalilna, anu mana di jerona maulid teh loba pisan nu jadi amal ibadah, amal solehna. Sok ayeuna urang buktikeun. Nu kahiji dina acara peringatan Maulid Nabi teh aya pembukaan. Pembukaan biasana sok ngucapkeun naon? Sok ngucapkeun naon pembukaan? Bismillah. Bismillah teh salah sahiji ibadah. Urang ngalakukeun perkara kudu dimimitian ku bismillah. Oke, saenggeus pembukaan aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an mangrupakeun ibadah. Terus dilanjutkan ku maca sholawat mangrupakeun ibadah. Sajengna aya sambutan-sambutan anu eusina mauidhah hasanah, anu eusina papatah, anu eusina nasihat-nasihat anu alus pikeun urang, baik ti guru ka murid, baik ti kiai ka santri, baik ti kolot ka budak. Terus terakhirna sok dieusian ku pangajian ilmu mangrupakeun ibadah. Oke, terakhirna ditutup ku ngucapkeun alhamdulillah mangrupakeun ibadah. Selain tidinya aya deui eusina naon? Sodaqoh. Peringatan Maulid Nabi teh ajang sodaqoh. Ayana teh pucuk. Da biasana lamun tarbiyah mah teh pucuk, bener teu? Tarbiyah sok aya nu disuguhan teh pucuk. Eueuh. Aqua botol aya. Eueuh, pasti mekal sorangan meureunna. Amun sok jajan teh di kantin mekal. Aya kene tarbiyah? Alhamdulillah. Tarbiyah teh salah sahiji media pikeun urang latihan dakwah. Edek jadi dai, edek jadi mubalik perlu latihan. Teu bisa ujug-ujug. Hayang bisa ngomong di hareup siga kieu teh perlu metode jeung mediana. Tah simkuring ayeuna sakantenan bade naon? Promosi, testimoni. Simkuring sababiah tiasa nyarios dipayuneun, ieu teh sababiahna simkuring masantren di Ma'had Al-Jauhari. Keprok atuh. Simkuring lamun teu masantren di Al-Jauhari cantang tuh bisa kieu. Baheula masantren ka dieu teh naon? Sering nonton kaset Abah Jujun. Kelas 6 SD teh sering. Terus ditonton teh bosen-bosen. Nepi ka kolot nyarita hayang masantren ka Al-Jauhari. Sanggeusna di Al-Jauhari disadiakeun deui media naon? Akademi Retorika Al-Jauhari. Ah eta mah cenah mahal. Mayarna lamun hayang jadi jelema ulah lebar ku biaya. Siap? Aya nu daftar Akademi Retorika Al-Jauhari? Loba? Lalaki loba? Loba? Saha nu hayang jadi dai? Cung. Saeuting geuningan. Saha nu hayang jadi dai ya? Nu hayang jadi mubalik. Nu hayang jadi mubalikoh. Tah, mumpung ayeuna aya di Al-Jauhari, miluan Akademi Retorika Al-Jauhari. 5 juta mah murah, cek teu boga duit mah. Laras teu? Laras. Tong lebar, anu ngajarna ge profesional. Aya nu ti dosen ti Universitas Islam Negeri Bandung, aya mubalik masyhur sami nu ngajarna. Makana ulah lebar, materina insya Allah berkualitas sabab simkuring geus ngalaman sorangan.
kumaha cenah bebeja ka kolot ti ayeuna nabung ti ayeuna jang tahun hareup hayang miluan Akademi Retorika Al Jauhari cek sim kuring mah 5.000 5 juta teh murah sabab hasil nage luar biasa ari ngandalkeun hasil tarbiyah mah eta ge lumayan tapi nya kitu teh ai tarbiyah malah nu ngobrol aya nu nundutan aya nu ngopi aya nu teu miluan tarbiyah aya makana komplit tarbiyah mah betah hasil nage nya kitu we remeng-remeng teh geuningan makana lamun hayang pasti mah miluan Akademi Retorika Al Jauhari insyaallah moal gagal siap miluan Akademi Retorika siap nah alhamdulillah lamun kitu mah siapkeun ti ayeuna biayana bejakeun ka orang tua mamah papa abi hayang miluan Akademi Retorika Al Jauhari mayarna 5 juta siap siap hadirin wal hadirat rahimakumullah saparotosna tadi urang ngabuktikeun kacintaan urang ka Allah melalui perantara Kangjeng Nabi Muhammad salah sahijina memperingati kelahiranana saparotosna kitu dosa-dosa urang bakal dihampunten ku Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim saenyana Allah Maha Pengampun jeung Maha Penyayang makana urang sing yakin lamun urang mencintai Allah makana urang kudu mencintai Rasulullah sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain teu kaasup boga iman anu sampurna lamun kolot urang anak urang jeung sakabeh manusia cinta urang ngelehkeun ka Kangjeng Nabi jadi cinta orang kudu leuwih ka Kangjeng Nabi mah ngalewihan ti kolot ngalewihan ti anak ngalewihan ti sakabeh sabab lamun cinta orang ka Kangjeng Nabi di bawah cinta orang ka kolot ka anak jeung sakabeh manusia maka orang kaasup manusia anu imanna teu sampurna makana salah sahiji bentuk cinta orang ka Kangjeng Nabi teh memperingati Maulid Nabi eta nu kahiji nu kadua cara orang ngabuktikeun kacintaan ka Kangjeng Nabi teh naon lobakeun maca sholawat lobakeun maca sholawat ya sholawat mah beda jeung ibadah nu sejenna naon bedana Allah marentahkeun salat tapi Allah teu ngalaksanakeun salat Allah marentahkeun zakat tapi Allah teu ngaluarkeun zakat Allah marentahkeun puasa tapi Allah teu puasa Allah merintahkan ibadah haji tapi Allah teu ibadah haji tapi ketika Allah merintahkan sholawat ka Kangjeng Nabi maka Allah sendiri maca sholawat ka Kangjeng Nabi sakumaha dawuhana netnya Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima cuma sholawat di Allah mah mangrupakeun istighfar sholawat di malaikat nah sholawat di Allah mah mangrupakeun rahmat sholawat di malaikat mangrupakeun istighfar sholawat di umat Kangjeng Nabi Muhammad mangrupakeun doa jadi orang sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad mah mangrupakeun doa lain berarti Kangjeng Nabi Muhammad butuh doa orang lain sabab Kangjeng Nabi mah geus dimaksum ku Allah geus dijamin teu didoakeun ge geus ahli surga tapi eta sholawat teh bakal balik deui ka diri urang sorangan siap sholawat yakin siap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil aqyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi
fi layalil maulidi mangga sareng sadayana rohatil akhyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyar tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri abdu bima'ali ahmadi. Rohatil akhyar tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil akhyar tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ali ahmadi. Rohatil akhyar tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 20
memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohati akhyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Rohati akhyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap umur 40 mendapatkan isyarah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Terakhir, rohati akhyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Rohatil akhyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Wa barikun nuri abdu mimani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mau capek? Mau tunduh? Mau ngobrol? Mau mahanan? Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak jadi sholawat mah beda jeung ibadah anu sejena. Makana luar biasa pahalana. Makana urang pikeun ngabuktikeun kacintaan urang ka Kangjeng Nabi kudu lobakeun maca sholawat. Bisa berapa menit teh? Sabar menit? Lanjut? Ya. Tah, sanggeusna memperingati Maulid Nabi, tah dina penting ayeuna ge urang memperingati Maulid Al-Jauhari. Anu mana dina himne Al-Jauhari di ujungna aya Al-Jauhari khairul bariyah. Kami deui ngarah kompak. Al-Jauhari khairul bariyah. Jadi tujuan Al-Jauhari teh pikeun mencetak sebaik-baiknya manusia. Sabab manusia teh loba disebut dina Al-Qur'an. Aya konsepsi Al-Qur'an tentang manusia. Manusia disebut dina Al-Qur'an ku kata al-bashar, aya ku kata al-insan, aya ku kata Bani Adam, aya ku kata Anas, oge aya nu disebut ku al-bariyah. Nah, jadi tujuan Al-Jauhari, pasantren Al-Jauhari teh pikeun nyiptakeun sebaik-baiknya manusia.
Sabab ayat 2, ayat khairul bariyah, ayat syarul bariyah. Syarul bariyah mah seburuk-buruknya manusia. Ari khairul bariyah mah sebaik-baiknya manusia. Sakumaha dauhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 6 tapi ka 7. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi syarrul bariyah versus khairul bariyah. Syarrul bariyah seburuk-buruknya manusia, sedangkan khairul bariyah sebaik-baiknya manusia. Syarrul bariyah mangrupakeun jalma-jalma kafir jeung jalma-jalma musyrik, sedangkan khairul bariyah mangrupakeun jalma-jalma nu beriman jeung jalma anu beramal soleh. Tidak aya Pak Ustaz soleh. Hoyong jadi istri soleh. Hoyong jadi istri soleh. Nah, alim. Oh, Mamah Anjar cenah marah. Alim jadi istri soleh. Hayang naon? Oh, soleha. Siap jadi santri soleh? Siap jadi santri soleha? Siap. Semangat ya mah kudu jargon heula. Generasi 554. Kurang kompak sekali deui. Generasi 554 mencintai Allah, dicintai Allah insyaallah. Syarrul bariyah ngajerumuskeun manusia kana neraka, sedangkan khairul bariyah ngaasupkeun manusia kana surgana Allah. Makana tinggal pilih, hayang jadi syarrul bariyah, hayang jadi khairul bariyah. Makana teu salah sadayana masantren ka Al-Johari. Sabab salah sahiji tujuan Al-Johari teh pikeun nyiptakeun khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Alus di hareupeun manusia, alus di hareupeun Allah. Ta ieu makana urang kudu ingat di katuj salah sahijina pan visi Al-Johari teh menciptakan manusia yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Alhamdulillah urang sadayana ge lagi ditempuh ku ilmu jeung amal. Makana ulah ngarasa sedih, ulah ngarasa naon putus asa masantren ke Al-Johari. Al-Johari sekarang beda dengan Al-Johari dulu. Makana sesuai Al-Johari memang beda. Makana sim kuring mah meureun panungtuna naon panungtungan tinu baheula. Teu bisa ngaji. Nya lumayan lah bisa capetang baceo ge. Alhamdulillah. Makana aranjeun anu marasih kene di dieu manfaatkeun peperiheun sim kuring nya kieu teh kaayaanana elmuna serba kurang ukur bisa nyarita ya ge geumpeur da beda pidato biasa rutinan di lembur jeung di dieu mah di payunan sim kuring guru-guru sim kuring hungkul anu nyaho dileuleukna sim kuring di dieu. Makana sim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana wabil khusus ka guru-guru bilih mah aya naon caritaan katerangan dalil jeung sajabaina anu salah sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Oge ka para santri sakali deui sim kuring pepeujeuh ulah ngarasa putus asa masantren di Al-Johari. Sabab Al-Johari sekarang beda dengan Al-Johari dulu. Lamun masih kuring ngora hayang balik deui ka dieu, tapi era ku jenggot. Ieu ngahaja teh dikurun teh, minimal batur nghargaan cenah geus kolot. Da sebenarnya ilmuna mah eueuhan. Itu. Makana nu aya keneh di dieu manfaatkeun sebaik-baikna. Sabab tujuan Al-Johari teh pikeun khairul bariyah. Siap di Al-Johari? Siap. Siap? Semangat? Alhamdulillah. Tos 40 menit. Can. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nya sakieu nu kapihatur. Mudah-mudahan seueur manfaatna khusus kangge diri pribadi, umum kangge urang sadayana.
Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk sadayana. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad. Sampai hidup selamat. Mabruk mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Amin ya Allah ya Rabbal. Syair terakhir dari saya. Ngaku nama umat Nabi tapi sholat dilali-lali. Komo lamun usum tandur, sholat sok diundur-undur. Mun diajak pangaosan, alasannya risampean. Kejiga kana hiburan, jauh ke kukurusukan. Cenah ibu ngaku cinta, tapi naha eueuh ka era. Mun ulin make calana nu salakina. Gadis oge lolobana, lempang di jalan jeung molna. Bari nempokeun ping-pingna, make kolor nu akina. Ngaku nama umat Rasul, kade ulah ukur wadul. Ibadahna ulah kedul, kalakuan tong baragajul. Cekap sakieu nu kapihatur, mudah-mudahan seueur manfaatna khusus kangge diri pribadi, umumna kangge urang sadayana. Serang bilih aya kalepatan sim kuring nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajrun 'azima. Rabbana ansilna mursala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa taslimu bihablillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini akan ada pengumuman lomba baca kitab Belah durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.